cek aing ge karek kahidang aing karek ya hari buka pemajikan ajak aja ulah cicing masalah siap nyawer ini ya lo keluarga nih ya pan keluarga kisan maju masih sombong gimana sih lo masih jadi hulu keluarga kepala keluarga hulu eta gedung sia ka mana asal yuk naik di tukang siapa make benernya kabelul hidup teh ini ya atuh teh lu setting pea kerasaan maya berang tilu panggung jeung siami baheula bebeja ka urang majarkeun mana ngajakan kali itu luar negeri ka Australia ka Paris nah dibawa ka Paris dok wah eta ge Paris dok Paris keneh beureun ya plong gini dong plong aduh teuing mendingan we ngomong ini banyak saya seorang istri di mah wae sendiri dalam kesepian ada batur ulah urang teh malah masih ieu mah kungsi ya ngalamar coba eta durian pamajikan urang kumaha dilamar sing boga pikiran atuh pan boga saliki salaki ada saliki mana teh minuman teh ya sami aing teh kurang kumaha nya jadi pamajikan asa sia ku aing diboncengkeun naik motor aing disurakan duh cenah mang jomplo mah monyet kitu ayo sok yang geus disebutkeun monyet ya tah seserian siapa ya ulah kitu atuh mang complong anu ganteng sedunia siapa kasalaki nyebut amang emang aing tukang bakul aing sebel dan batur mah ieu ka pamajikan teh bilang bara sor duit 50 juta setting urang mah dahar jeung uya jeung tutung kuya masih mending sih ada aing tutung kuya aing mari dahar hampir-hampir ketabrak kareta oh nyana damat tah jam kereta menyewa ka kereta ini aing kurang kumaha nya aku jadi sia jadi pamajikan aing kurang kumaha nya anya kurang hidup tuh aing teh nya aku pamajikan teh sia gering di rumah sakit menang salapan poe saha nu nguruskeun ye salaki sia mi oh kitu dah mah sia tengah penting coba di rumah sakit ngagoler abah hayang minum ku aing punya anyana ka pamajikan ku aing diinum mah nyaho harus gitu dong abah nyeri awak kayak dipencetan ku anyana aing ka pamajikan ku aing dipencetan ya iyalah sia hudang tengah penting janari ka aing hudangkeun abah hayang kiih aing ku anyana ka pamajikan ku aing dikiihan sia ai teh hidang banyak teh dikiihan sakieu geulis sakieu mencerangna sakieu anu haeuna gitu loh uyuhan sia laku ge mi ku aing kamari mah siapan di udag-udag we ku tiluan di udag-udag ge pena bogoheun meureun aing sia dua anak anjing ya Pak Complong ya urang teh baheula kungsi anu ngalamar Mike Tyson hayang modal sia ditinju ku Mike Tyson sia nya penting mah tajir gitulah tajir teh sia bibir ku nyong-nyongi penting aing dia kesal dah tadi nya kesel teh bibir kuat 2 meter ya urang teh sakieu geulisna di kieu teh urang teh ya sering tampil di TV oh pernah ngikut acara lomba naon pernah ngiluan kita Indonesia mencari bakat pan urang teh juarana sia bakat naon bakat kubutu aing sia bakat kubutu sebenarnya ya urang teh sering keluar asup TV mang beli mah toke nah si eta hidang eta geus teh aku kesal aku sia toke-toke nah sia eta kos budak teh toke teh aku eta mah kos salah beli salah aduh ampun aing boga tatangga anu eueun sahijieun tabal ke keras minta ngomong ka saha geus kieu coba yang ngomong-ngomong ka saha ke ya kira-kira geus teu suka mah rumah tangga jeung aing gampang mi gampang kumaha tuh hamil aya di mah deukeut oh nyadar kan aing motor ka ditu ka bengkong we masih kok kata ka bengkong teh hideung oh itu zaman ini mah zaman metropolitan zaman era goblok sia meureun era nanti gak globalisasi goblok era globisalapan itu kamu nya geus teu era globisat eta sia dandanan meni aduh riba aya pantas eueuh piraku sia awe make kopel sia teh sia jadi hansip kumaha sih belum tahu gue itu teh ya ca abdi teh jalmi ya abdi teh jalmi gaul atuh kudu atuh kudu
kumaha urang mah kumaha anu jadi saraki itu supaya jangan kemaluan kemaluan jangan memalukan seorang suami tak bergaya koski ke sepatu saya mah dibayar pantas eueuh saya aing oge sama siang kongkorong atau meni panjang aing can pernah manggulikeun kongkorong boleh gitu aing menang manggi aing mah kumaha sabar pake tuh lembang teh pantas da urang teh ieu Mang Complong eta sebut amang deui wae pan aing salaki sia bego sorry bro sorry ya kasalaki mah ayang ayang ke sayang atuh sayang manuk sayang baik kepantasna ya tuh aing ngewa terus harus seueur saya teh meuni rugi nyebut aing atuh papi ngewa apa teh papi eta eta akar huntu naon teh siapa teh gaul teh irung aing sebut aya huntu ieu teh kumis modern aing teh pekat beheung sia seuri kayak kumis gitu nongol seetik ya urang teh den nah gitu ngeunah den ya urang teh nah Cocokan dibeli mah. ya main teh monyet cocokan hidung coba sakitu teh sakitu salah aya salaki da saya geus dihargaan nih Masya Allah tabarakallah ya plong des salaki aduh geunah we nya plang-plong pokoknya teh apa diajarkan kemana tadi itu plong-plong we ka urang kitu pada ngomong lah ayah ke ulah cenah kitu complong-complong ke mal sopan kumaha kitu coba sabodo maneh aing mah salaki nyebut naon sabodo teuing kumaha ge plong ge plong ya tanya dong saya teh kan kos kieu mah modal ieu teh sini dia oh emang kau sini deh aing teh teh hidung teh apalan urang ya 70 tahun urang di RCTI sabaraha tahun 70 tahun di RCTI Aisyah umurna kara 25 Aisyah tekor teh hidung ya kumaha uing we urang teh ya da biduan jeung GGG percaya sia jadi biduan aing sok ngadenge sia mang asal mandi sia di kamar mandi sok kahaleuangan aing pernah ngadenge heuh halangan nyanyi urang mah di kamar mandi ban ya dieu sia dadang-dangdang teh ka pantes aing mah da kumaha sih nu diomongkeun na sok ieu geulisna zaman teh teh apa kana gaul gitu ieu make sepatu tuh kata ya hargana apa teh ya ieu 5M oh 5 miliar ember maksudnya ampun ting anjakal pamajikan aing teh heula maot aing namun cenah aya keneh rasana nu kieu mah disintreuk da kos kitu leuh teh ciga bogohna baheula ya baheula kan maneh teh ulin wae ke mah urang dagang lotek ngadeuketan wae ada gara-gara masih aing ngabdi sia teh nang pada we aing mah naon teh kapaksa oh kapaksa kunaon sia masih ke dagang lotek ku aing lotekna katul berangku sapeda ku aing teh bisa ngagantian bang aing ngagantian kudu ngawin sia banyak aing teh dikawin aing sia dihukum ku polisi jadi karena lotek lo nikahin gue gitu lo siapa perempuan lotek aing oh banyak aing gadis lotek gadis lotek gimana sih aing rek minta tugas aing kudu kumaha atuh gitu aing teh dah heueuh aing teh dieu nanti pamajikan aing sia teh ya lamun maneh teh kawinnya baheula maneh teh moal barang sakos kieu maneh teh ya batur mah mun kawin jeung aing teh beungeut aing balang saking sia tong sari sia sami sangeunana we ngomong ya aing ngawin sia sote aing ngapaksa terus terang wae ulah dipaksakeun teh receh kumaha maksudna aing teh lamun teu boga janji mah jeung mas sia mah kieu ieu ulah boga janji kayak janji mah besangka boga emok mani dieu aku berjanji teu meunang teh enggak boleh sia teu meunang ka batur sia ngemokna kuat 2 kali 3 kali sia apa dia tidak ku sia itu jadi si mah gini ngambek ka aing teh cek sia teh cek bilang emok ini emok amun si ambung emok ada blok dinya kitu cek sia teh pan percaya teh misi anu teu boga duit kos batur sia emok ai sia teh sia mah nginjem duit sia mah nginjem duit emok ongkong muni aneprok hanya kumaha emang butuh Terbaik susah. tong ceurik sia tempo pembayaran mah aing ketempuhan alang geus sia ta emok Kumaha coba? gandeng sia Budak-budak si abang. ai sia rek modal apa yo batur ge cerita gitu-gitu teuing biasa ge sisieun mah ya apa tuh nah keke sia meni bau limo geuning kira orang dulu pernah atau naon berenang limo ya plong
Duh, ningeuna we nya salaki. Ngomong di panggung enggak klong ya. Kos parohana atuh pamajikanna ka parohana nyebut lagi papa. Hah, papa betul bisa lempang papa. Bukan kaleka halu gitu wae dah. Ya, arukan mah ya, neng cantik banget. Neng bisa nyanyi ya, oh neng pasti artis ya gitu kak orang teh. Neng kok hidung banget. Siapa kos gitu lah kas pemajikan teh, neng hidung banget. Ya tuh aing kan kumaha coba sia rumah tangga jeung sia menang 10 tahun. Aing can pernah ngasaan sia. Banyak deh can ngasaan. Ya orang teh ya, baheula mah lempang nek kieu ya. Panena mah rada kieu ya. Hidung. Bol. Uset ieu aing kumaha sih urusan memajikan kos kieu wae, Bol. Lamun teu diuruskeun bahaya ye. Kunaon ujang? Pasea wae urang rumah tangga. Hayang bener rumah tangga teh. Buah naon anu tara diala ya. Sia kana tata rucinya. Maksudna urang ieu ge pamajikan supaya repeh rapi, itu kudu kumaha, Bol? Buah anu tara diala buah naon? Buah cangkudu gitu bijakeun. Sia kana miluan teh hidang teh. Oh, buah cangkudu. Lain cenah mi. Buah bembem nu orang geger teh ngawi tadi buah bembem cenah Pak. Lain. Oh lain cenah mi. Buah naon tara diala. Taluk kita taluk kita. Oh sia dia tataluk cing apa sia keur pasia mi. Kok mas sia gue ya? Aing tarik solusina kumaha sia. Solusinya gimana dong? Ieu si eta pasia we teu. Masih iya masih aja. Jangan dong aku ikut ngomong teh. Ieu maksudna supaya repeh rapi mun begitu. Taluknya. Oh, taluknya. ulah dikuak-kuak sih taluk kan mau dikuak-kuak perih teh hidung. Beri mana mata? Beri. Ada ulah kikieuan beri. Eta tadi naon cek manehna? Buah naon Anu tara diala. geus taluk lah. Taluk lah. Buah murag. Oh buah murag. Tapi oke. Sia bener wae yoga teh hidung. Buah naon tara diala? Buah murag. Oh berarti dipulung ya. Oh dipulung. Berarti teu diayam. Oh bener Pak buah murag ya. Jagonya. Uyak wae ah. Beri ulah kita beri. Ya enak orang teruskan di pas saya. Iya mah maksudna mah urang teh ieu hayang salese pamajikan Ieu teh. pamajikan maneh. Pamajikan kuring. Muga kene awak geuning. Kok maksudna Nya kuruna mah sia kuru atuh. justru eta sieun kuru boga pamajikan model kieu. Nya atuh da irek sare tengah puting coba ngabugi ga isukan teh mah kompor. Iya. Teu nyoba beungeut manehanana. Sebelaan banget belaan. Nih kudu kita ke mulai suka nih belaan Bisa naik teu bisa turun naon. buat harga belaan ucingan Bisa naik teu bisa turun. ucing hanjat ketengna teh leungit gitu jadi teu bisa turun deui Teh nyahoeun. Lain. Bisa naik teu bisa turun. bangkong Lain. Berit. Itu nyahonya. beri lagi kita Ih sama kliwat. Waya. Aing resep dah. Resep kunaon sih? Buluna. Resep buluna. Emang bulu ucing itu batur teh bulu. Ieu eta teh aduh teuing. Menang haja eta teh. Lampu tembak. Ya ieu lain tembak lamun tete dori mah. Bisa turun teu bisa naik. Ucing naik taraje. Lain. Berit naik ke kalapa. Lain. Naon sih? Bisa turun teu bisa naik. Bisa turun teu bisa naik. Hujan. Ah, Hujan. kok hujan? Turun hujan atau naik hujan. Ya. Woi kamu rek lalajol naik hujan. Oh nya. Man, nyai bener. Bener wae sama. Sia pamajikan maneh. Pemajikan urang. Maneh hirup keneh nya. Oh buset euy. Nya kuduna mau majikan ieu siapa ya? Gua ini hampir-hampir Musing. Man, nyai bener paham man. ICO gak aing teh modar teu hidung. Mun bener wae. Nyahonya. Naon sih teh? Botorek curhat. ya urusanna kita belum selesai plong ya kan kita Hayang masih kumaha maneh hayang kumaha? ayo nang urang anterkeun ka bengkong cek urang tadi pan Orek di Sundatan man. Mang Bengkong. Geuning eta maneh herang Mang Bengkong.
geus tong kabengkong rek mata solusi ke manehna. Manehna pan pamajikan maneh. Kita usaha we. Yo eta ge usaha mah kamari ge kita dagang diberi modal bureus usaha dan lain makna tuh segala rupa ge kudu ku ahlina. Tuh, lamun teu ku ahlina tunggu kehancuran. Aya abatan bisa gitu eta. Jadi nu kieu mah ulah dikeretah dagang. Kuduna kumaha kira-kira? Heeh. Nembang nyanyi jeung bisa lawer kurang dia. Ih, lok bisa nyanyi nu kos kieu. Oh, Bisa nyanyi nembang. mah urut. Urut penyanyi. Urut sudah ngajurut. Kenyamaannya. Coba mi si lamunnya bener bisa nyanyi, bisa nyinden. Coba. Aing hayang ngadengi. Ya apa teh? Wah teh aa urang teh ya kieu ya muridna Cici Cangcut Hideung gitu. Si goblok macam hideung. Ici mah majikan aing. Majikanna cici mah hideung. Ada cici mah indung aing. Campuran jeung anakna goblok. Ngararaku ka itu. Carek nyanyi. Ece. Da atuh. Besok saboda rek ece rek emas saboda. Teu sami kan. Rek lagu naon mi? Arek ngalagu sinden geus kieu mah. Iya pamajikan maneh. Sugan teh nya kulub cau. Apa aja kain Kulub cau. Ya kamari mah kuai dikoreh-koreh. Nya bener. Saya mau salah bener deui. Kalau bener nyawa saya. Emang gitu sih eta mah seperti kulub cau lamun teh ini geuneuk. Urang rek nyanyi. Oh sok coba nyaho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya samping kiri gimana? Yang punya samping kanan gimana? Yang punya samping soek, samping hangseun. Yang punya irung. Irung kos kitu kadungku. Pemajikan. Coba aja jadi sangka irung kurang irung jamu. Mana Pak Jana teh? Iya nyoy, nyoy. Si Ceni lagi si nyoy eta dulu we pabeuli Arek nyanyi abis teh. Oh coba. Hapunten mau pilih aya aris-aris nu kerekeun suara anak ku abi hapunten pisan. Pilih nyari hate ka abi. Gara-gara si eta nyanyi kerekeun Sombong sia sombong. nyanyi bae. Kok nyanyi mah artis kudu Iya sombong. pamajikan maneh. Kok teh hidung. Geuning gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribados baris ngalugukeun tina judulna awet tara Z. Coba. Lagu jaipongan. Jaipongan. Coba gendangna tina bis. Nya tina bis. Bis. Oh. Urang kana minta kunci tina ieu tina gendangna bis. Ke maju saya mah geus buyang wae. Bis angkot. Ribet nih pakaian gitu. Udah bajen ting orang yang disisir karena ngomong halus abis teh peda cancan Baju dong maksa banget. samping Samping soek. Celana Baju cangcut. Sarebu sakantong gitu aing ka dagang samping kirut tina bilik Hidang. ya samping sing bener tuh samping samping hidung banget sia hidung kan gitu nya samping hidung dina bilik kumaha nuhurkeun anak sami Nah, iya bisa nyanyi. jadi siapa kan bojikan aing teh nyinden Papes pangareka lagu ya Ganti dewa ya laguna. Papes pangareka lagu Mun masuk kana serupan. ya surupana si mahi atuh Apa paes pangareka lagu gelar lagu adu domba Cuma adu domba. Papes lain ranginang Papes siapa kalah kadondong kamana karep Papes pangreka lagu Bapak hajat anu bageus hayang disawer jeung kamunan Ibu hajat anu bageus hayang disawer pos si tete anu bageus tukang sen anu bageus pangreka lagu tukang eta kamera anu bageus kaset deh ai sia ira nyanyi nang sabrek wae rek naon hulu aing kaman hulu hulu geulung babe
abah dia pada diteun. Iya, saya mah make gelung kayak goreng, guys. Dekat gitu.